Bagi datang ke balong, baru aku sih kurung menang usap nanya. Kan orang teang bah. Wah, nya baru udah ngusap di balong orang. Woi, kita sang ngusap di dinya. Boy, ka mana? Nyarek ngusep, atuh mah nyarek ka urang layangan, makat mau jajar deh. Atuh pasti bonget deh. Tadi mah aya boy diharap juga nama. Oh, heuh atuh. Tuh, euy, aya si bonge euy. Batuan orang ngusep. Hah? Hayu batuan orang ngusep. Naon? Geuningan cerita penyakitan. Kudu tarik sih ya mah. Jang si Oboy antar nguseup. Oh, ayo siap. Bilatung lang kaji kang harus seperti si menyul itu teh. Bejakeun kan kasih menyul ah. Heeh, bejakeun ah. Harus seperti dia nyarakan si menyul sia. Bebejan can. Can, bae lah. Oh iya si menyulan lagi ala we laukna mah. Kan si menyul bisa balik ke kanyawan. Bisa menang sebarang hiji eta mana musepna. Baiklah kakara ge menang hiji. Baiklah ku pasti lalai nya. Awas, barang mi orang ngaliwat. Tuh juga si menyul nih aya. Bejakeun ku aing ah, si menyul. Kumaha bah? Baru dak dia keur ngusep di balong didinya yeuh. Tempo geura, cenah majalkeun didinya keur eueuh. Yang heula ka ditu ka balong. Wah, nu bener bah. Cik atuh orang teang. Bagi datang ka balong, baru aku sih kurung menang usap nanya. Kan orang teang bah. Wah, nya baru udah ngusap di balong orang. Woi, kita sang ngusap di dinya. Baranyat sia. Anjing, si Panjul datang. Si Panjul datang. Si Oboy nyorongkan orang. Kita sama yang ngusap di balong orang. Banyak sia head, banyak. Lu muntah orang. Goblok ya, ini digawean ke si Bong ya.